Hai jadi tukang nasgor emang cita-cita ti keur leutik. Oh atuh jelema nu cita-citana jadi tukang nasgor. Berarti mana menyesal gitu jadi tukang nasgor. Lain gitu, pan paribasa ge ning cita-cita mah kudu setinggi mungkin. Oh hayang jadi Burj Khalifa. Maknya cita-cita jadi bangunan. Burj Khalifa teh gedung tertinggi di dunia nya. Nya apa tapi maksudnya lain tinggi juga gitu. Hayang sagede Ibrahimovic. Memang Ibrahimovic tinggi, cuman tinggi itu maksudnya kumaha seperti kata pepatah nih gantungkan cita-citamu setinggi langit tah model gitu terbangkan atau aya ge ke langit mah kok terbangkan pernah gitu mana ngadenge NASA menggantungkan satelit di langit emang di langit aya gantungan tapi NASA oge nyebutna meluncur kan lain menerbangkan pan setelah meluncur teh satelitna terbang meureun ngalayang lain ngagantung aku masih ya wedok lah jadi cita-cita maneh teh naon sebenarnya teuing poho di tapi harita teh urang kungsi rek jadi ustad cuman terjadi pada Kristen lain atuh. Nah itu normal-normal sih nanya namun Kristen pan tuh mungkin jadi ustad atuh nya tapi faktornya lain eta boro mangga siap dipenta cai doa nya maneh teh tikot geus nyiapkeun botol bisa anu ka imah dulu menta cai doa ge mah ngapoe atuh nyetok we eta mah mun eueuh nu menta cai doa ge sugan bisa aya musafir ceket dah bagoy.